Beban rumah tangga karasa berat keur Mardi nu lieg eueuh ragap taya. Tempat ngancik panyicingan milu nimbrung ka mitoha nu aya di lembur batu demprak. Lain kunanaon, kitu soteh dumeh pamajikanana teu betaheun cicing di imah kolotna. Nya kapaksa Mardi ngelehan. Mardi can bisa ngimahan najan kiwari geus jadi kapala kulawarga nu boga tanggung jawab ka pamajikanana. Geus teu bisa majar kumaha, boro-boro ngimahan, kapan pakasaban ge teu boga. Nempok kaayaan kolotna, boro-boro wasa menta, da manehna oge lieg eueuh ragap taya. Unggal isuk balik ka imah kolot nu aya di Cinunggul, nungan saukur tatangga lembur, rek ngadon menta dahar. Mangsa burit balik deui ka imah mitoha. Kitu jeung kitu pagawean Mardi unggal poe. Karasa jeung rumasa manehna lelewodeh keur mangsa ngora. Kolotna mah kurang kumaha mepelingan sangkan manehna nungtut elmu keur pibekeleun hirup. Tapi da boro-boro ngawaro nu aya mah kalah malawading. Kiwari bati kaduhung sagede gunung, ngaran-ngaran ku pangarti teh gening butuh kacida. Antukna Mardi kapahung jadi jalma kacing calang teu asup karuah mulut. Heureut pakeun pungsat bahan. Kitu kira-kira gambaran kahirupan Mardi waktu ayeuna. Buktina rek dagang oge eueuh pakeuna. Boro-boro jeung modal, kapan jeung pangabutuh sapopoe ge luput. Rek tani teu boga lahan. Aya oge nu kolot, kapan ngan ukur satapak peujang. Eta oge pangaboga sakitu-kituna ngan ukur mahi keur dahar wungkul. Antukna Mardi lugang ligung teu boga pacabakan kabisana ngan saukur buburuh. Kitu oge lamun aya nu ngajak, bari jeung teu nutupan kana pangabutuh. Budi mitohana nu kurawed haseum geus jadi lalawuh unggal poe. Jiga nu kaduhung anakna dikawinkeun ka Mardi, malah mindeng tepatanya sok sanajan amprok paadu irung. Eukeur mah eukeur ti samemehna ge kurang panuju dikawinkeun ka Mardi teh. Da kahayang nama rek diamprokeun ka juragan sastra duda beunghar urang Ciloa. Tapi ranti keukeuh hayangna ka Mardi. Cintana geus masket teu bisa disisilihan ku sasaha deui. Ari mitoha lalaki mah tara loba omong. Ongkoh geus kitu tedakna eta mah jalma carang takon. Beuki lila pamajikanana oge beuki robah. Katresna nu baheula ngimbangan sagara beuki lila beuki leah. Kadeudeuh nu nyangreud pageuh kiwari geus ampir eueuh. Mimitina loba pamenta. Beh dieuna sok mindeng ngabanding-banding jeung batur. Kahayangna luhur wae, hayang sarua jeung batur. Teu sirikna nganjuk ngahutang mun boga kahayang. Aya kateu panuju saeutik sok mindeng ambek jiga kapangaruhan ku adat indungna. Lain teu ngarti jeung lain teu rumasa. Da ari tanggung jawab mah satekah polah eta oge. Mana daek Mardi bebelaan buburuh oge. Hiji mangsa Mardi ditepungkeun jeung Eman babaturanana keur jaman SMP. Mardi balaka pajar hayang boga pakasabab keur nganapakahan pamajikanana. Eman nu kabeneran dagang di kota Bandung meresaran sangkan milu jeung dununganana nu rek muka lapak anyar dagang martabak di kota Cimahi. Mardi kacida bungaheunana ngadenge kamandang Eman model kitu. Akhirna Mardi ilu ka kota ngadon buburuh laladang jadi tukang martabak di kota Cimahi. Sabulan dagang ku Mardi geus karasa hasilna. Saeutik-eutikeun manehna geus bisa ngirim karanti nu jadi pamajikanana. Sok sanajan henteu ari gede mah. Ngan keur Mardi mah sakitu oge geus leuwih ti cukup. Tapi lain deui keur mitohana. Ceuk pangrasana mah asa kurang wae pangirim Mardi teh. Da kitu sok hayuh wae ngabandingkeun jeung juragan sastra anu jadi bos beas di pasar Ciloa. Bubuhan cicing saimah mitohana sok mindeng nyundutan Rani. Sok mindeng mawaan tales ateul jiga nu ngahaja mangaruhan sangkan ranti daek pegat jeung Mardi. Geus hampir 5 bulan Mardi usaha di Cimahi. Mardi boga jatah mulang ti dununganana dina sabulan teh ukur saminggu. Hiji waktu harita Mardi turun tina angkot Cileunyi rek ngadon megat elep jurusan nu kalemburna.
Ngahaja, Mardi meuli heula tahu Sumedang sakarinjang kanu dagang nu ngajalajar di sisi jalan. Teu poho sakalian peuyeum Bandungna aya kana 2 kilona. Geus puguh boga bawaeun mah kalacat unggah kana mobil clear hejo metalik anu ngajeblak tulisan Ciamis Bandung dina kacana. Teu kacatur di jalana Mardi geus anjog ka terminal nu aya di lemburna. Teu talangke gancang Mardi nyalukan Mang Samad, ojek terminal langgananana. Bubuhan tepati jauh, dina waktu sakedeung Margi geus anjog ka pakarangan imah Mang Ibro, mitohana. Mardi turun tina ojek bari angkaribung ku bawawaan. Dina tonggongna ngadaplok rensel gede. Tak-tak katuhu manggul kardus. Leungeun kenca ngajingjing tahu Sumedang jeung peuyeum Bandung. Mardi tekebat asup ka imah, tapi kalah hulang-hulang jiga nu heran. Sabab di pakarangan imah Mang Ibro ngajugruk mobil Pajero Sport warna bodas. Ari ieu mobil sahanya, da asana teh mitoha mah teu boga kawawuhan jalma jengkut. Keurentes Mardi bangun nu heran. Teu loba omong, gancang Mardi muruk ka tepas. Barang srok ka rohangan tamu, gebeg Mardi ruas sabab aya juragan sastra keur pamitan geus rek balik ti imah mitohana. Dina teras Mardi jeung juragan sastra pasang rok. Mardi mureleng pinuh ku curiga. Juragan sastra ngadelek bangun nu ngewa. Serok ka jero imah kasampak bi ecin mitohana keur candekul dina kursi sudut. Nempo Mardi nu anyar datang lain ngabageakeun. Nu aya mah kalah ngabalieur tuluy ngajengkat ngingkik ka dapur. Geus teu aneh keur Mardi mah nempo sikep mitohana model kitu. Sot babawaanana digolerkeun dina meja. Kebat ngalengkah muruk ka kamar nyampeurkeun Ranti pamajikanana. Barang serok ka jero kamar kasampak Ranti make pakaian alus jiga nu tos indit-inditan. Tek, kacurigaan Mardi beki kuat. Boa-boa Ranti tas indit jeung si sastra, kurang ajar. Keurentes Mardi. Tas di mana neng? Jiga nu tos incah geuning. Basa Mardi semu teugeg, sorana berat semu nahan amarah. Nu ditanya bata nembal kalah jamedut. Anjeun tas indit jeung si sastranya. Mardi nembrakeun kacurigaanana. Nu diajak nyarita kalah mureleng. Jawab. Mardi nyentak. Ranti ngarenjak nempo pamolah salakina model kitu. Naon urusan akang? Kumaha abdi we atuh pipilueun teuing kana urusan batur? Ranti nyangangang. Naon urusan akang? Neng, anjeun teh pamajikan akang. Wajar atuh akang nanya. Lahir batin dunia akhirat neng tanggung jawab akang. Mardi neger-neger karep. Rada meupeuss amarahna. Abdi ge hayang senang Kang, hayang sarua jeung batur. Abdi geus bosen hirup kekere. Sing sabar atuh neng. Kapan akang keur usaha merjuangkeun sangkan hirup urang bisa waluya cara batur. Tapi rek nepi ka iraha Akang. Mahi kana naon ladang buburu Akang ha? Kawas nu boga hasil jutaan wae. Aneh. Tembal Ranti bari teu eureun-eureun cupla caple. Mardi mane kekerot nahan pi ambekeun. Leungeunna meureup ngandung ka keheul nu pohra gedena. Tapi Mardi tetep neger-neger maneh. Sangkan teu ngagugu nafsu ngumbar amarah. Anjeun poho kana janji anjeun neng. Pajar cenah daek narima akang dina kaayaan kumaha wae. Nu penting akang tetep deudeuh jeung nyaah ka anjeun salilana. Kitu lain janji anjeun teh baheula. Mardi ngelingan Ranti. Hah, janji-janji podol sero. Yeuh Akang, hirup alam kiwari mah lain ngagugulukeun ka nyaah ka deudeuh Kang. Nu penting mah duit. Ku duit mah sagala ge bisa kacumponan. Ranti muncereng bari nulak cangkeng. Mardi gogodek bari teu eureun ngucap istighfar bakating ku teu sangka Ranti bisa nyarita nepi ka lebah dinya. Teuing setan naon nu entrep dina dirina sabab tetela sifat jeung tabeatna kontras pisan jeung Ranti anu baheula. Terus ari kahayang anjeun ayeuna kumaha Nyai? Mardi ngaleuleyan deui sorana. Serahkeun abdi Kang. Naon? Serahkeun abdi. Jung Akang geura balik. Astagfirullahalazim. Eling neng. Abdi keur eling Akang. Kumaha mun akang teu daek? Mardi tetap hayang mertahankeun rumah tanggana. Ranti ngalengkah ngedeuketan meja rias. Sorolok mukakeun laci. Gap kana kantong plastik tuluy ngaluarkeun eusina. Ranti nyodorkeun tespek anu guratna 2. Cing cirining positif hamil. Anjeun keur ngandung neng? Nya, ngan lain hasil buah cinta abdi jeung Akang. Maksud anjeun naon? Abdi ngandung janin juragan sastra Kang. Jager.
Mardi asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ngadenge ceritaan ranti bieu celina asa katorekan. Batin Mardi karasa nyeri anu pohara. Leuwih nyeri tibatan disisit hirup-hirup. Nurih kana batin, parat kana sanubari. Mardi geus teu bisa ngawasa dirina. Awakna karasa lungse, taya tangan pangawasa. Langit asa muekan, alam dunya asa ngaheurinan. Kebruk, Mardi ngalumpruk teu bisa nyaimbangkeun awakna. Ku teu sangka nasib diri bagja awak. Pamajikan anu diperjuangkeun beurang jeung peuting ku manehna, nepikeun kahulu dipisuku, suku dipihulu pikeun nedunan kahayangna. Teu sirikna dipuji dipusti-pusti, dipunjung diagung-agung, dipuja didama-dama. Geuning mulang tarima ku cara model kieu. Salila manehna ti poporoseh usaha nyiar kipayah ka kota, geuning ranti di satu kangen manehna kalah nyieun serong jeung lalaki sejen. Anu leuwih nyeri tayalian yen anu aya dina kandungan ranti teh lain anak manehna, tapi hasil salingkuh jeung batur. Nauzubillah. Sajongjonan Mardi ngaharuk bari sideku ngararasakeun lungsena awak. Pangacianana kalabur mancawura kaunggal manahap. Lila-lila Mardi ngumpulkeun deui lelembutanana anu kumaha yang jauh tina raga badagna. Mardi sadar kana purwadaksina, jati diri saurang manusia nu boga wates kasabaran. Taya deui basa nu bisa kaluar tina biwirna. Berat karasana mun kudu cumarita. Mardi narik napas panjang ngaluarkeun sagala rupa bang baluh anu ngagunduk dina dadana. Lila-lila kuniang, hudang bari maksakeun karep kedal carita. Ari sugan teh rek daek sapapait sama manis, ngalengkah bebarengan ngudag cita-cita. Ari kitu onaman mah, pek teh teuing. Meureun mana kitu oge anjeun geus sanggup nanggung jawab dunya akhiratna. Mardi leuleuy nyaritana, teuing bakat ku leuseuh, teuing pedah meupeus hawa nafsuna. Cag pamirsa, urang hanca duwi ka dieu nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.